aduh ini mah tuh si ibu mah. Yuk, orang panggil penari sintrena ya. Mudah-mudahan Putri Sintren Sumping tanpa aya gangguan, tanpa aya hambatan, mudah-mudahan tiasa menghibur orang saraya nu aya di kampung Kaputren dia. Amin ya rabbal alamin. Nada pidoananya Bapak Ibunya. Tepang dumateng para tetamu Wilujeng Sumping kasadayana para tamu undangan Bapak Kiai Mamat Imanul Haq Kang Ade Kang Bapak Guru kasadayana selamat menikmati kula puniki saking dipimpin kesenian sederhana dari kami Abah Kiri Sukirman. Wilujeng tepang dumateng para tetamu wilujeng Sumping wilujeng kepanggih malih karo rombongan sintren klasik kula puniki saking alamate desa Ligu. kedah dibengket heula pamitos kabengket insyaallah urang tiasa janten putri anu saleresna manfaat dunia akhirat manfaat kanggo orang tuana manfaat kanggo bangsa agama jeung nagarana dibengket ku boe kudu paeh urang teh bapak ibunya sancan dicabut nyawa kudu bisa maehkeun hawa nafsu kudu bisa maehkeun angkara murka nu aya di diri urang bahwa perang paling luar biasa cek Kanjeng Rasul ge nyaeta perang ngalawan hawa nafsu ieu siloka anu luar biasa dina kesenian sintren warisan leluhur urang mudah-mudahan urang saeutikna tiasa rada bener lah uih ti wengi ieu teh nya ibunya oh nya ternyata nu hese ditaklukkeun teh lain omongan batur, lain omongan tetangga, ternyata bisikan-bisikan hawa nafsu urang sorangan. Mudah-mudahan penari sintren urang tiasa melepaskan diri dari belenggu, melepaskan diri dari
ikatan-ikatan dunia sehingga Putri Sintren berkenan hadir dan menari bersama kita semuanya. Oke, Ibu Bapak tiasa ngaribingnya ngalap barokah kasucian Putri Sintren Balenogan main gimana? Bu Acis. Bidadari Turun, turun Sintren. Sintrene bidadari turun turun sintren sintrene bidadari nemu kembang yuna-yunan nemu kembang yuna-yunan kembangi Siti Mahendra bidadari turunan turun sintren sintrene bidadari nemu kembang yuna-yunan nemu kembang yuna-yunan kembang Siti Mahendra bidadari turunan. Turun sintrari nemu kembang yuna-yuna-yunan nemu kembang yuna-yuna-yunan kembang Siti Mahendra Alhamdulillah, tepuk tangan Ibu Bapak semuanya. Alhamdulillah, Nengnya, Neng hoyong nyeten Putri Neng. Neng hoyong nyeten putrinya, hoyong teh. Nyeten Putri hoyong. Sieun. Alhamdulillahnya Bapak Ibunya, upami orang tiasa mengelola liang-liang orang insya Allah janten putri anu soleh soleha mudah-mudahan si neng-neng wae di dieu nya si janten putri anu soleh soleha amin. Urang kali pamageta si janten putra anu soleh amin ya robbal alamin. Mangganya anu bade ngibing sareng Putri Sintren mangga ngan ieu teh putri teh upami di baledog ku Acis anjeunna bakal pingsan eta ge siloka Bapak Ibunya. Upami urang kaentrepan kudu disebut alam dunia nya geus Kang nya paeh segala-galana gitu. Harta dunia itu wajib kita cari sebagai jalan kanggo menuju akhirat. Sanes urang jadi hubu dunia cek bahasa Abah mah kakonengan teuing ku dunia. Jadi upami kakonengan teuing ku dunia mah nyato selesai Bapak Ibunya. Komo istri cenah aya istilah ada uang abang disayang, gak ada uang abang ditendang. Eta teh ulah dugikeun ka kitu da hirup mah ujian. Silokana aya di dieu. Upami Putri Sintren di baledog ku Acis, komo aku kunci motor mameureunnya 3 bulan beureun pingsan oge. Makanya Bapak Ibu nu bade ngibing sareng Putri Sintren ngalap barokah tina kasucian sareng kasetiaanana mudah-mudahan tiasa berbagi energi anu sae, energi anu positif anu tiasa membangkitkan semangat hidup ke depan kanggo urang sadayana. Mangga. Kang Amin mana Kang Amin itu? Tadi geus milih hayang ngibing ti heula itu sih. Mama Kiai Mama Imanul Haq di aturanan ngibing ti dieu. Mudah-mudahan 5 tahun kapayun janten anggota DPR RI melaksanakan tugas dengan sangat maksimal dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Kang Ade Duryawan oke mangga. Ngalap barokah Putri Sintren mudah-mudahan tanagina napihan tanagi Kang Ade anu memang mau berkhidmat untuk Kabupaten Majalengka 5 tahun kapayun. Amin ya robbal alamin.
Mangga. Mangga ibu, supaya para wandai sok ibu-ibu ngaribing di dia. Uwi teh menilai sepen nih si bapak nanti katanya. Aduh si ibu rapet deh, ayo nama senang. Yalah, masih kena keluar rebetnya putri nanya. Mangga, kedasian dah mau ngegel ya Pak Putri Nauke. Kobar tambati pawon maut tenan dandang kuwali Kang Amin, hari Kang Eman, mangga Kang Eman. hari Pilih. Oke, siap. Diaturanan awal sarang Putri Sintren. nonton Satahun sekali ibu kita THC pelarian peristiwa siga kieu teh. Urang kalap barokahnya. Oke, Kang. Ngiping heula Kang. Ngiping heula. Ngabali dulu. Ngiping heula, ngiping heula. Mengundang dewa bala dewa mandani sukma bidadari temurunan kembang bila Mangga nu sanes bade sadayana kapantun oge mangga. kembang putri Mari kita nikmati malam ini ya. Rebang rebung nonton apa nonton sintren bidadari. Mangga, teu kedah isin-isin makin ngesinkeun ibu nya mangga. Mangga urang ngalap barokah di Putri Sintren ieu anu tebih-tebih sumping kanggo urang sadaya. Mangga ibu. Insyaallah uing ngarapetan deui ibu. Ayo diibingan heula ibu, urang ngalap barokah sasarengan dina dinten ieu, dina wengi ieu. Iya. Atur nuhun ka panitia Ngarit Wot yang selalu mengajak kami untuk mensukseskan kegiatan setiap tahun. Mudah-mudahan Ngarit Wot ke depan semakin sukses, semakin berjaya di Kabupaten Majalengka. Amin ya robbal alamin. Mangga ayo ibu, teteh, kade ayo ade pada gibing di dia ayo, ayo di dia ayo, ayo di dia, ayo di payun, ayo di payun. Mangga ka bapak-bapak, ka ibu-ibu urang ngalap barokahnya. Mana sendal mah? Mana tadi di mana? Nah, iya mana mah? Sana sendal di mana? Ada tuh pakai sendal mana meren? Pakai. Biasa makan kalau kita sendal.